berapa buku ini. Seorang yang sering nawar pada pedagang-pedagang kecil itu akan tersendat rezekinya dalam konteks yang lain. Itu tong loba nawar kanu dagang bahatina saeutik entong. Ibu ya sabaraha kangkung 1000-an neng 2003 ah. Teu tiasa neng da abdi teh ahli teh 2003 sok di sanes ge 2003. Dor dar eta Pak peragi nawar kangkung 3 beungkeut rantang di eta. Ya. Atuh dah mah sabaraha atuh batina Bu atuh 2003 teh sabaraha batina sok coba ku bapak ku ibu pikirkan ini tidak realistis. Begini aja berapa ini kangkung 1000-an tabere 5.000 canak 4 beungkeut enak seperti itu ya. Tukang coet ditawar atuh budak nu dagang lagi di Padalarang gara dagang coet Pak berat lungsur sabaraha coet mang 15.000 10 peragi tina batu sigra. Sok jian batu sorangan di dia. Akhirnya dordar eta nawar 10.000 akhirnya tah 10.000 apa tukang coet bilangnya tah Bu moal didoakeun moal nu aya ge ngenes si tukang coet mun itu nawar mun itu nawiskeun 15.000 ibu pasihan 20.000 tukang coet budak nih 20.000 sama anak ibu yang angsuran wios keur ujang we ngaberebet doana kita. Ibu cing sehat, rezekina gampil, kemudian carogena cing soleh, murang kalina saroleh, keluargana berkah tinu 5.000 langkungna taeta hirup ngaranna. Tong loba nawar kanu batina saeutik bakal ngahalangan rezeki nu lain. Tamahan mun aya mah, taeta pa energi ngaranna. Luar biasa. Geus ngasaan peuyeum saparapat. Peuyeum geus diasaan saparapat. Ieu sabaraha mang 13.000 sok 13.000 nu lain ge 10.000 geus saparaha tempat asup geus sok. Moal tiasa ibu abdi da gaduna sakedik moal nah bari geus asup gerasa gimana ini kalau ngaleos weh cek tukang peuyeum teh gehel cenah ya. Tuh nya. Nah gitu. Bu lamun tos ngaraosan barang awas ini ada teorinya kalau sudah ngaraosan barang ibu jangan tidak jadi Pak beli. Awas itu, kenapa? Karena walaupun diizinkan ada sesuatu yang masuk yang dia harapannya Anda membeli barang itu buah nges disopak ku urang diasaan Bu bade moal ngaraosan hungkul gitu ayal genep kios ngasaannya wareg atuh ya itu harus belajar itu ya belajar yang kecil-kecil tapi ini luar biasa ke kehidupan kita luar biasa begitu ya.